sanajan wujud monyet tapi ari hatena manusia sabalikna ari wujudna manusia ari hatena monyet keurna naon cing inget anoman mentena pangeran ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate cing regreg ulah ungut kalinuan ulah gedag kaanginan tetep istiqomah dina hiji pamadegan yen teu aya deui hirup di alam dunya semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadaya anu ngajadikeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina sabab cing inget boh anu nincak boh nu ditincak nu ngadenge boh nu ngadenge nu katingali boh nu ningali eta kabeh alat pikeun ngamonitor atawa nyaksian anjeun hirup di alam dunya moal leupas urang tina paningali anjeunna ngaliwatan rokib jeung ieu teh kabeh teh anu aya di dunya teh kasep anoman alat deteksi unggul moal leupas tina paningali anjeunna dek ngabohong kumaha dek mungkir kumaha jeung naon akun atau urang mah hirup di dunya ngan ukur derma ngalaksanakeunana meureun taat we kana pelaturan heuh jaminanana tempat kanikmatan teu taat meureun heuh wayahna we eta mah ari pangeran mah moal rek ngahukum sabab cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana mah perbuatanana heuh oh gitu cing regreg sing boga kayakinan we dina diri ai geus yakin mah ka anjeunna naon nu dipikakeung naon nu dipikasieun naon nu dipikawani hirup cicing di siger tengah ulah hareup teuing besi ti kusruk tukang teuing besi ti jengkang siger tengah we hirup mah ha kitu engke ge aya nu mawa nyaeta molongpong jalan ka gedong keun hirup di dunya loba fitnah loba nu ngahina loba nu nyaci loba nu maki sabab eta wujud monyet oke hiji perkara eta teh perkara datangna panghinaan panyengsirikeun batur teh ta eta teh proyek kasep kuat jeung teu na nyaeta iman dina hate eta tau nuhun ngan sajabana ti kitu leres ieu teh aya pikir saeunaon ala lajrih temenan Kakang Panjin Rada kaulan urang dongengkeun bae mangga nyakseni akang mangga anoman kaulan ari ama teh kapan raja Triloka leres Tri hartina tilu loka alam ieu alam maya pada alam madya pada alam tengah teh alam katiluna alam marca pada tak ieu teh aya dina kungkungan ama nu tilu alam teh kabeh jadi hartina tanggung jawab ama boh kasalametanana jeung sagala rupa napikeun ngatur eusina ieu tilu alam teh ama tangtuna oge ieu teh meureun gawe ransage gawe babarengan gotong royong masyarakat di tilu alam ieu teh anu luyu jeung pelaturan-pelaturan anu geus aya ari dina hukum ieu teh tong borohinga anu diansam ku urang nyaeta anu lepas tina aturan teh sanajan ama ge nu nyeka aturanana ai salah mah hartina ama oge tetep bakal kena ku hukum leres tah kitu kasep wayahna we da di dunya leres kadang-kadang tukang mariksa ge dipariksa zaman kiwari mah kade hah leres da aneh atuh leres nah kumaha atuh ieu teh kulan
dari agama magening parantos ti baheula turun anu moal dimangmangan deui eta ayat-ayat pangeran teh tapi naha geuningan ku bardegongna nataku hare-hare hirup parantos seueur nu ngabalieur tina ayat-ayat pangeran parantos seueur nu bararudeg parantos seueur anu luar leor wae aya sapertos oray nyingcet miyuni oray miyuni monyet miyuni bagong nu noyod wae noyod heuras beuheung hese ngaliuk wah rupa-rupa kejadian alam marcapada kitu anu mawi disaksian teh ku kaula ngan ukur bencana alame jeung bencana alam musibah we jeung musibah ceun bade ngalepatkeun saha da tetep teh kalepatan manusia gitu Kakang Panjinrada kaula cing saurkeun hasil ngadongeng dinten kamari leres hasil gempungan urang sareng para juata marasanga mangga urang ngabantun kana contoh anu geus ti heula hirup mun teh mah aya di alam marcapada leres nuturkeun galur karuhun mapai lacak manusia baheula anu akhlakna luar biasa terpuji leres loba contoh leres contoh kejahatan boh contoh dina ngajalankeun bener jeung adil leres yakin dina perjuangan kolot-kolot anu leuwih ti heula teh anu jadi sejarah teh eta teh mangrupakeun komitmen moral ka jelema-jelema anu alanyar sabab moal aya ayeuna lamun eueuh nu baheula ngan hanya ka ku jelema sok dimitoskeun leres ku jelema-jelema dicengcangkeun leres malahan napi kalau banu nyemah kana kayu kana batu kolot-kolot baheula dijieun patung tuluy disemah teu kurang-kurang jelema anu nyieun patung Anoman ayeuna disemah di dama-dama eta musyeurna teh pikiranna teh kana patung jeung ka Anoman teu inget kana perjuangan anak Anoman mah dina ngajalankeun bener jeung adilna akhlak Batara Rama baheula malah ayeuna teh loba anu condong ka jelemana ka Batara Ramana teu ingeteun yen Batara Rama teh hiji tugas nah teu ingeteun manusia zaman kiwari pangna disebut hirup teh pangna gelarna di alam dunia teh eta teh hartina manehna teh derma hartina dipercaya dikawasakeun heulaanan pikeun ngatur akhlakna leres ari gaib anu disaluareun tina wujud di udag-udag disemah di dama-dama leres malah nu maot oge pajarkeun teh cenah beukieun keneh dahar di dituna teh malah loba menta teh kanu pararaeh sedengkeun menta kanu hirup ge geus pararedit ainu pararaeh dikiriman ngerasa kuhakaneun ai fakir miskin diantep ta eta dimitos-mitoskeun teh leres oh leres cenah tahlil teh pan kage nu pae heueuh tapi mikirna beda
bener ari tahlil teh keur nu paeh naonana paeh hatena di mana jelema keur ngalajur hawa nafsuna eta teh hate kabersihan teh keur paeh elingan la ilaha illallah sugane atuh balik deui ta kana jalan Allah da keur paeh hatena keur bingung keur susah teh keur paeh teh hatena ari hate teh urang jero kubur tah anu kalingkung ku wangunan nu katingker ku papageran ai papageran teh pantulang dada alam kubur teh urang dalem tah eta nu kudu ditalkinan mah anu kudu ditalkinan teh eta di jero kubur eta tah hartina teh dielingan di bejaan sugan kadengeun sugan sadar hatena apaan alam kubur teh poek tapi bisa alam kubur caang tapi lamun jelema mawa patroma ka jero hartina jelema teh kudu mawa ilmu jadi we caang batinna teh da loba jelema tong boro make ka uwa loba nu mawa cai nu mawa menyan pajarkeun teh cenah cing mama gitu kaula teh cenah meuni poekeun teuing hirup teh ngomong kitu na teh bari tengah poe teh ya hartina keur paeh hatena keur poekeun eta asli nama eta ngaji mah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang padahal ieu nu caket geura raketan nu deukeut geura deueusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak sabab ieu Yahudi teh ulah waka nuduh nu jauh ari sifatna Yahudi teh somong bedegong gede hulu nah dina diri urang eueuh kalakuan kitu ya tah Yahudi teh eta heula bunuh ku hidup Allah nya dina diri urang kene kasomongan kabedegongan teh sifat-sifatna Yahudi nya ta eta heula we bunuh eta ku diri sorangan saksian diri sorangan cukup ku maneh pashadu ala angpusikum leres nya nu matak ulah leutik hate domeh ieu wujud monyet leres adi leres cingreg tah jadi pangna ku uwa di haturanan lingih ku tuang rama teh teu aya kajaba pikeun ngungkulan alam marcapada kasep alam marcapada ayeuna lain nganung harti pikeun numpes kajahatan tapi ieu mah urang berusaha urang neangan tarekah nyaeta pikeun ngaleutikeun tensi kriminalitas urang ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan da ai dimusnahkeun moal bisa saha jelemana anu bisa ngancurkeun atawa ngamusnahkeun kajahatan moal aya lamun aya jelema anu ngabogaan tekad pikeun ngancurkeun kajahatan supaya ulah aya di dunia ieu sarua jeung ngarumpak kodrat eta sabab ari hade jeung goreng geus diayakeun ngan urang mah berusaha pikeun ngaleutikeun ruang lingkup eta kajahatan nu mata kudaek ngaronda sis kamling teh eta da moal musnah ai kajahatan udah geus diayakeun ngan minimal urang teh atuh eta sombong bedegong nu aya dina diri eta teh kajahatan keneh wayahna eta heula ngan supaya aya guna jeung manfaatna pikeun kapentingan balarea tadi dieu meureun kudu nulung kanu butuh
nalang kanu susah ngajahit kanu titelem ngaudangkeun kanu labu mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganter kanu sieun leres nya nya kakara aya guna keur balarea nya leres tah kajadian alam marsa pada meureun kasaksian ku Anoman hareng-hengna ku dedengean masyarakat dunya ngamarudah sagedengeun ti kauntungan teh di mana datang hujan tapi karugianana teu kurang deui banjir teh datang halodo kurang cai kahuruan teh tah setiap datang perkara teh naha bet ngajadikeun ajab leres da dosa-dosa jelema memang dosa kena jelema tapi urang usaha leres keun kajadian alam mah ngan ieu teh aya sagedengeun kajadian alam teh ieu teh aya ulah jelema aya pagawean jelema aya jelema na teh berpangkat jelema na teh dipikasegan ku sarerea ya nu matak tah bahayana eta teh kitu di mana jelema dipersaya di mana jelema geus disemah-semah geus dipunyung-punyung ku batur di mana manehna salah eta kasalahan teh bakal tepa ka sararea hartina babari pisan ngaliarkeun talus ateuna teh tapi ieu teh wayahna ulah waka dibewarakeun ngan ieu mah cukup keur urang nah ya rahasia naon ieu teh kieu saurkeun wae adi leres kieu ari dosa mah dosa urang dieu kene kumaha dina zaman baheula anu geus kaliwat leres aya jelema anu keur tatapa hayang boga senjata anu eueuh nu ngelehkeun eta senjata teh senjata pangampuhna di alam dunya kulantaran hasi gentur tapana dijabah jadi beres senjata nengala hadiah tina hasil tatapa puasa kahayang manehna dan dijabah wae jelema mah kahayangna teh dijabah wae dijabah dek kana hade dek kana goreng dijabah nah ari boga cita-cita goreng dijabah wae apan adil ari pangeran ieu teh pangeran teh nanaonan atunya alus acan ngarti mah teu nanaon mending keneh halewoh nu bodoh ieu teh saolah-olah urang teh diadukeun ku pangeran kitu nya pangeran ngayakeun nu jahat pangeran ngayakeun nu bener tuluy para saya geuning saolah-olah diadukeun ku anjeunna eta salah sahiji pikiran anu kerdil anu purak ieu ge nya nanaonan atuh ieu teh keun bae dan nu bogana rek kumaha-kumaha oge naon urusan urang iya ya kudu kagunganana urang mah derma nya ongko ngayakeun nu jahat geura heuh tah tapi keur pikiran anu iman takwa ka anjeunna mah moal pati-pati pangeran nyieun hiji kajahatan sabab eta ku ayana nyieun hiji kajahatan teh keur nyitak jelema anu bener gerapek pikir eta perkara nu jahat datang teh keur nyitak jelema-jelema nu saroleh diayakeun Firaun teh keur nyitak nabi
Maha anjeunna mah dina sagalana. Kieu we atuh ayeuna mah. Aya anoman sok lalajo wayang. Oh sok sadalangna. Tarmo. Atau dalang sano. Resep lalajo wayang, resepna aya teh Gus merangkeun. Naon pangna diperangkeun sapertina nya mode nu jahat gitu jeung nu bener. Tah, lamun anoman nempok nu jahat dina wayang kumaha? Geuleuh. Tapi dalangna bada nyaheun. Dalangna mah nyaheun grapek paok dornana. Da ngamuk dalang teh atuh. Kuno lalajo bari pika geuleuh teh dorna mah naik ku dalangna, bajuna kuleuheu digenti deui, cetna kuleuheu dicet deui. Kitu. Ai nu bogana mah nu kagunganana mah da puguh nu kagunganana nyaheun, nyaeta urangna we. Sabab anjeunna geus nyieun pelaturan tak ieu aturanana supaya maneh ulah lepas ulah ancurub kana jurang katunggaraan teh tak ieu pelaturanana agama disebutna la ilaha illallah nya kitu dek ngadebat naon urang ka anjeunna moal bisa ngomong naon-naon da mahana da sagalana ge nu anjeunna dek kitu dek ieu oge nu da anjeunna leres tah jadi urang ayeuna supaya guna pikeun kapentingan balarea wayahna